Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hei, dadah. Oh, Gusti, mau menikah sep Kang Cepot iya aduh. eta topi na eta Ayeuna mah cager cokor da. Oh kamari ladang jarah kayaknya. Dia teh sumpuna da. Ladang jarahnya. Lain ku sia mau kabelul bae. Hei. Aduh ampun saya teh sing barang-barang dulu lempangan. Kumaha gitu Pot? Wih. Lagi. Pulang. Ampun Lagi. Ieu derek naon ieu atuh? Kalau kos sekarang nyawe jago kalau ibarat dibawa lempang urang mah lain jago lempang bos, lain jago lempang. Jago naon atuh? Bersiasa. Sandiwara we aduh. Kan kitu ari pemeran mah. Jangan alasan we naon penting mah bisa balik. Heeh. Peran utamakeun we peran penggantinya. Nah, urang Lain Pot bulan. Iya para santri nyarita ngobrolnya soal maut cepatnya kulun nafsin zaikatul maut tak eta Gusti Setiap bernyawa maka ngarasakeun paeh heuh. Bener Potnya Urang terangkeun eta gitu. tuh tang langkeun kuring mah Urang ngadongeng heuh. Nu penting mah manyos. nu penting mah bubuka heula pan kitu Sakali kudu dibuka jeung ditutup. Orang bubuka heula dunya. sok atuh Pot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah nu maha agaduhan sadaya alam semesta ieu. Nu Allah anu maha murbeng alam. Wajib urang syukuran ka mandanna segala nikmat-nikmat geus pasikeun ka urang sadayana. Mimiti urang diberi renghap, nikmat umur, nikmat diberi rezeki, nikmatna urang sare. Urang wajib syukuran ka mandanna. Nu utama urang wajib syukuran teh nu panggede-gedena nyata di paparinan nikmat iman sinareng Islam. Alhamdulillah. Mugia kanikmatan iman Islam urang sing kacana kayumil akhir. Amin ya Allah amin. Sing kalabat urang makhluk-makhluk anu husnul khotimah. Amin ya Allah. Sareng mugia urang oge sadayana sing kalabat jami-jami atau makhluk-makhluk anu dimuliakeun. Amin ya Allah. Dan rahmat sareng ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hilap sholawat sinareng salam urang sangakeun ka junjungan urang saladayana. Nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka kulawargina, sahabatna, tabiin tuduh ka urang sadayana. Mugia urang sing kalabat umat anjeunna sareng deui mugia urang sing kenging syafatul ujma di yaumil akhir. Amin ya Allah. Lawan urang aya dina rahmat sareng barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mung sariang paeh deui. Pot bener. Kabeh mung lain ku masalah mung paehna urang tetapi balitunganana. Eta benernya Potnya. Da sakubage urang mah geus dipastikeun maot mah kabeh oge. Nya, arek pangkatna presiden, nu beunghar, raja, sadayana ge nu miskin kumaha oge cek Allah balik-balik. Da kabeh geus taker umur mah. Nya. Tah anu di kampung teh masalah kumaotna lain nyaho kabeh oge. Masalah geus balikna. Urang teh rek salamat rek moal gitu. Bisa bakasieun urang teh gitu. Tapi rata-rata bos okosieun tapi ngajalankeun ka hadea di alam dunya. Heeh ta eta. Maot mung tapi nyen maksiat wae cenah goblok. Pot Eling cenah gitu. Gara goblok bisa doh. Heeh kitu rata-rata. Maot mung tapi di dunia nyen karusakan we. Gitu. Tah matakna kena dalilnya matakulu nafsin zaikatul maut. Setiap anu bernyawa bakal ngarasakeun. Lain bakal paeh, ngarasakeun paeh maot. Heula ku Allah. Maot teh jelas sak gedeung maot keuna mah. Ya.
orang keralas ku Allah dimawatkeun balikat Ijroil ya mimiti urang di mandian di kapanan isip kapanan disolatkeun diandeurkeun geus urang balik andeurkeun kan dihirupkeun deui urang teh tak eta nunggungna mah nya bener Pak. geus dihirupkeun deui urang kurunyung malaikat mun karuan nakir juman robu kawai deh Oh, Pak nya. tak eta nu sieunna mah matak mun ari sieun sare sing harade hirup goblok aing mah geuleuh Mana urusan goblok wae teh. logor mah paling kakuring bos jadi eta ngagoblokeun diri sorangan Oh, bener. Eta alasan apa dosa aing gitu bener tapi Pak. bos bisa ngomong orang di kudu kieu kudu orang lagi sawa bener orang pepeling gitu Nya. ya jadi orang teh sama merek di Cakamot teh persiapan da maot mah teu bisa ditunda-tunda ya teh nyaho orang di mana dari maot mah moal dibere nyaho ku Allah lamun dibere nyaho mana erek maksiat lah yang pasti no masih spon-spon mah bos sekan cek Allah teh mana umur 90 tahun tenang maksiat heula Iya deh. Bener Pak. kalau mulai ada 90 tahun kalau udah nyaho aduh ngeuna maksiat kabeh tapi cek Allah maot marusiah kami nyaho madak kadang-kadang anu keur cicing gelepak kadang anu silam gering teh paneh cager deui nya kadang anu ngurusna maot teh kalau kan kejadian gitu ngurus nu gering kakak nu ngurus anu ti ladunya panggeulana Mata tetep kudu hati-hati lah hirupnya. mata hirup kudu hati-hati ulah salah lengkah tetep urang kudu waspada ya urang teh kade urang nyieun kagorengan nu paling utama urang teh nyieun kahadian teh ulah kata boku sasaha ku jelema lain tapi ku Allah bener kadang di imah nya sigan heueuh di dieu mah dek kumaha dek ngomen kebon Bener. euy saha jadi imah mah molor we kebegina teh nya da katingali ku jelema ye pagawean teh nu alus mah nu teu katampo ku sasaha matakna sifat jelema nu alus mah keur eueuh sasaha gitu nya keur sasaha mah Lain gitu Pot, digawe mah ulah kata pokok sasaha lain gitu. Nya boga rasa teh kata pokok sasaha eta lebih abdolna eta menurut Ada da kudu kitu hirup matakna urang teh itu kudu bener-bener hirup ngajalankeun hirup teh nyangan amal maling kudu urang kudu loba harta loba segala ku niat nya amal teh kumaha niat urang teu boga hartana teu boga ilmu aduh ku tanaga urang pake ibadah micen runtah nu badur ge kana tong sampahkeun eta teh ibadah sabagian dina ibadah panggih urang teh cucuk di jalan seseukeut di jalan pindahkeun ka sisi sangkan nyalametkeun batur sareatna eueuh sasaha nah eta teh amal-amalan saeutik pagaweana gede pahalana bekaleun jaga gitu. Da keun maot nya. bener da ka surga mah lain ku salat nya rahmat kabeh rahmati Allah Tapi itu sholat bah. menang rahmat kuncina Bisaan mana bener. kuncina kuncina eueuh bare rahmat kumaha ini mah boga kuncina kan kunci ibadah teh salat mata kudu disampurnakeun ku rukun Islam nu kalima nu lima teh urang hade syahadatna biasa ku maca hungguan tetapi tapakuran syahadat tauhid jeung syahadat akhlakna Bener Pak. urang teh tajud dea rajin ibadah kalau salat mah antara makhluk jeung maholibna ana mun syahadat kanjeng nabina contoheun kanjeng nabi teh kumaha masa hidupna kan gitu hade amal hade perilakuna ka sasaha tah ku teh jalankeun goblok kan atuh sia deh kan wae aing ke ceramah deh euy ngana sia si waduh raja sih nama Hadir berinya kok. Eta tuh raja raja. kaduh euy aing ke ceramah euy untung dihanap mau dihori lo badi carekan ya jadi urang deh kunci rukun Islam deh kudu dijaga salatna sing hade zakatna sing hade zakatna hade teh kudu gede tapi zakatnya bersih ya bersih puasa sing hade tah ari munggah haji mah naik haji mah eta mah keur mampu lain mampu ku masalah duitna hungkul tapi mampu ngajalankeunana da KBG mampunan ku jelema ku Allah dimampukeun kan teh seudik jelema teh boga bisa ka tanah suci Bener Potnya. loba jelema nu beunghar tara ka tanah suci kan eta mah bab nasib yang hisabna tah di dieu urang sampurnana teh
Da kuring mah teu boga cenah. Nu nyampurnakeun Islam mah rukun Islam nu kalimah mah lintang ti urang jeung Allahna. Utama. Da mun haji mah teh hese urang bener ngumpulkeun. Si Mas we dagang baso berjuta-juta tahun. Acan. Acan. Kamu mau ke Mekah, ake kaki caraya, masjid leungit paling. Eta, Aduh, baik deui ka bapae. Jadi maot teh ulah disieun-sieun, da bakal kabeh oge. Nu disieun ge urang Sanggeusna maot nya. Maot. Nah, Mata da urang loba amal. Bener potnya. Ulah ngagorengkeun batur, ulah sindir samping. Yang tetep yang harapan maut teh kudu hati-hati urang teh nya. Oh, keur hirup teh. Da Allah mah teu nempo budak. Dah, Remaja kolot ari geus waktuna mah. heueuh. Heeh. Anak orang ya umur mah dah apa. Amun kitu mah nu budak orok. Cek alur kabeh nu mau kolot kabeh. Urang nu marora tenang Oh bener potnya. Nah, masih muda. Mana bisa ke mana mana we. Bisa uling ke mana we sia deh. Si Umar. Jadi ku sabab maot mah Rusia Gusti. Kudu kumaha urang mah ngadoa teh Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Gusti maotkeun abdi di dalam kamuliaan Gusti. Nya jauhkeun dina suul khotimah. Nya nya. Ulah urang paeh tina goreng, matak teu saeutik geuningan ceuk paribasa kolot mah maot teh kumaha tungtungna. Kan aya nyebut anjing mah dia poe pas maot anjing. Usap nyebut anjing wae da teh. Pas benernya anjing. Aduh kembali ka di kaprecet deui. Tapi urang lebih nang zikir. Nu paling utama sabenerna mah kieu. Lamun urang cenah hayang salamet teh kudu bisa ngajaga diri antara hablum minallah nah hablum minannas. Nu paling utama urang nya cek Allah kudu saimbang. Cek Allah mah jung sing harade maraneh di muka bumi teh silih asa asi asusi pilikeun silih pikanya silih pikadede silih bantuan silih nasehatan eta da cek Allah ge walaupun maraneh teh ibadah ka kami tetep kuring mau kamuliaan kuring mah tetep bener pot kuring nu boga kan gitu walaupun salam dunia teh nyembah Allah cek Allah kembae we da kuring mah tetep mulia mana mah mulia bol hayam mulia piuban mantap gua siga bol hayam maneh deh jadi mulia ku ibadah ya jadi kemuliaan teh teangan kunaon ku amal soleh urang teh kade sing diajar tarapti ibadah teh ibadah teh kudu siga kiai lain samampuna nu penting urang masih kan dibere sehat umur kan cek Allah oge cek Nabi oge kan gitu salatnya sampai ke urang teh jeung hate mun hate geus paeh tah teu kudu salat ngan aya dua nu teu meunang salat teh kumaha tah nya nu gelo di malu mendamar bung teh jeung orok nya tilu ketang jeung naon paeh kan paeh mah salat disalatkeun paeh mah nya jadi anu gelo anu geus nu teu waras siga maneh bawa dinya tilu nang dinya tuh. Kan aki-aki. Jadi anu gering geus parna, geus teu boga hate-hate acan. Budak leutik orok macan diwajibkeun. Kan diwajibkeun teh geus balik, tapi tetap cek Nabi oge umur 7 tahun teh kudu geus diwaras. Kan gitu. Da salat mah kuncina. Mun kuncina teu boga urang ripuh, teu bakal katanyaan kabehanana. Ya, lamun urang teu bawa kunci, engke ku bakal danyakeun mana ieuna, lamun salat teu balik jutaan pertanyaan bakal tanyakeun ku nya. Harta maneh, umur maneh teh dipake naon wae, ketika maneh boga gawe dikumahakeun eta rezeki terus loba. Tapi lamun ana salatna alus, saeutik pertanyaanna, simpel. Tah kan nu salat teh bahaya mah ieu. Matak cenah kudu darek salat walaupun urang teu husu ya husu mah ada lain kudu urang bener-bener teu inget naon kalau nurutin ieu ka husu nya aya husu saya husu biasa ada husu biasa mah mun tara poho salat urang teh kan ada adan salat walaupun teh pikiran mah leuwih duit teh boga duit bari ceurik dan ceurik ka Gusti padahal ada duit 10.000 leungit hiji 10.000 ada deh kerokok
pada gitu. Jadi kudu kumaha yang harapan maut udah pasti deh. Urang teh kudu kumaha jeung Tetap hirup. orang sing waspada, sing hati-hati nya. Kata orang sehat, ayeuna kan teh nyaho. Iya bener potnya. Da geningan cenah cek penerangan kiai mah gitu. Yen maut mah terus ada ngadeukeutan, dirongrong ku takdir mah gitu. Oh nya. Mata kurang tetap sing hati-hati. Ngadoa ka Gusti teh urang sing bere tetap hidayah inayah. Utama orang ngadoa ka Gusti teh sing husnul khotimah. Amin. Ya, signifikannya ku Allah na maut teh niatin dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang sampai ka urang teh maut mati berdiri, Nya. beri calangap. Ulah suul khotimahnya Dan alhamdulillah. alhamdulillah min dalika sing jauhkeun eta. Urang mah dimaut ke dalam keadaan keur aya dina inget kalau Amin Gusti. keur zikir, keur ngaji, keur salat, keur hade mare kahadian ka batur. Tah eta nu budak urang nya. Mata disebutna syahid. Gitu. Aya nu syahid rupa-rupa Iya bener heeh. perang wae urang teh anu mah lain zaman perang. Nya dina kasur empuk teh nya rek kudu sahid Nah, naon tetep inget masa depanna inget keur ngabayuan keluarga. Heeh bener. Berpikir laki teh Gusti anjing kumaha nya kana pamajikan cai da teh. Soalna merjuangkeun mikiran anu ditanggung jawabkeun. Anu katabrak niat ibadah gitu kan. Nu ibadah ieu mah lain niat lain-lain anu ibadah ikhtiar keur anak pamajikan di mah. Nya. Katabrak syahid. Nu saeuna keur ngajuru dah. Nya ngorbankeun nyawa demi terlahirlah anak. Nya heeh. Gitu nya. Anu keur salat kan rupa-rupa. Nya. Atang nu paling alus mah geuningan syahid nya eta nu bisa ngalawanan urang hawa nafsu. Jadi orang karena ibadah kalau nak gitu ulah eureun gitu nya. Oh salah res ya teh. Jarem teh. Bab maot mah serius ya. Empok. Bab serius mau bos. Bisa eureun. Lain sarieun kareueung eta mah Paling teh. cariut beungeut lah. Oh, Kemegan dia. kareueung anu pot. Bayang aja kok aduh bener. Kan cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Nya nu wis takdir ku Allah teh dirusakeun teh bapae. Maot mah usaha nu nyaho eueuh. Heeh. Gitu. Lintang di Allah. Maha apal. Nya bener Yang pot. penting mah orang ngejalankeun cek Allah di muka bumi sek dan pek ibadah sanya-nyana sasungguh-sungguhna. Arti sungguh-sungguh di dia teh lain berarti husungguh. Sungguh-sungguh teh nya diwajibkeun. Gitu nya. Kebutuhan orang da Allah memang teu butuh salat orang, tapi orang nu butuh ka Allah. Da kuncina kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bener pot. Pek dirikeun ku aran yen salat nganyegah perbuatan keji jeung mungkar. Gitu. Tapi nah cenah lobanya nu pas salat tapi keji mungkar dekat jalanan berarti cenah pi salatna. Da salatnya kudu lahir batin. Heeh potnya. Batiniah urang jeung Allahna, lahiriahna urang jeung papada. Kan urusan salat mah urang jeung Allah antara makhluk jeung nu khaliqna, tapi geus beres salat ieu dah cek Allah teh. Cing maneh geus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin teh. Pokoknya salat teh hidupku matiku teh nya kuserahkan kepadamu ya Allah yang mempunyai seluruh alam ieu. Kan cik Allah maneh sing hadenya jeung tatangga goreng aing. Sing bagana petit siam. Nauzubillah. Goblok. Oh, bener. Ari surga hayang ari migawe kasurgana embung. Oh. Nya. Nya. Semoga husnul khotimah ari salat dara. Aduh menang husnul khotimah kumaha? Heeh, auzubillah. Pot. Justru urang teh jalankeun salat bapek kewajiban eta mah. Jalankeun sanya-nyana. Cenah urang sok tara husu barikeun deui, hate teh salat deui, urang teh ka salat, urang teh ka salat. Kan gitu. Da Allah ge maha nyaho kamampu kapasitas urang teh, da urang mah salat aya siga kiai. Ya. Nya salat esbon mon bareng gitu. Kumarnya kumar da mah. Jadi isang salat mah sanyana. Yang penting sungguh-sungguh urang teh usoli teh. Nya. Ulah sampai ka urang ninggalkeun salat sakumariweuhna urang loba masalah tong ninggalkeun salat. Kan kieu cenah paribasana. Sing saha jalma boga masalah gede tapi tetap teu ninggalkeun kewajiban salat berarti manehna baik-baik saja. Berarti masih kena ingat kanu Maha Pencipta. Kumaha cenah dia teh kumaha? Sing saha jalma nu boga masalah gede tapi teu poho ka Allahna, teu poho salatna, cing ceuning jelema eta baik-baik saja. Tapi lamun ayeuna masalah gede berjeung ninggalkeun Allahna musibah. Tombol masalah gede pot, masalah leutik geuningan jelema teh. Tombol bermasalah.
malah mah senang gini sok matak nyelakakeun teh. Nya. Oh karena salat mah senang teh nya. Aduh, naudzubillah min dalik. Berarti geus paeh rasana. Naudzubillah. Paeh hatena. Loba ayeuna jelema teh hirup tapi paeh hatena. Nu mana paeh hatena teh nu beunghar tapi teh inget ka fakir miskin. Paeh tah hatena. Bener Pak, naudzubillah ya Allah. Boga ilmu agama mau ngamalkeun ka batur paeh tah hatena. Oh, betnya. Boga orang tanaga alus teu bisa nulungan batur paeh tah hatena. Berarti eueuh rasa manehna keur nulungan batur. Jadi loba jelema anu harirup tapi sabenerna geus Paeh paraeh teh nya. jadi mayit. Naudzubillah min Nah, dzalik. madak cenah paribahasa geus loba ayeuna teh jalma teh nu hirup tapi geus jadi mayit. Tah ieu gigir sisi gigir ayeuna teh loba nu putuh hapi-hapi urang hari-hari teh paeh dah adena. Eueuh rasa manehna nya batur. Matak disebutkan jelema beunghar lamun teu bisa nulungan batur, teu disebutkan jelema an berilmu teu bisa ngamalkeun. Allah. Teu disebutkan jelema kuat anu teu bisa mantuan batur. Matak karunya anu kitu mah pang miskin jelema nya nu beunghar tapi embung ingat ka batur embung mere eta miskin ada deh. Naudzubillah min Miskin naon? Miskin akhiratna. Dunya lagi miskin. Nah, nu beunghar padit pas paeh nu nguburkeun. Geus jadi bangke mah sarek nulungan. Jadi kieu mapotnya udag cenah akhirat dunia ge bakal beunang kipunya. Matak sing hade ana boga rezeki kade titipan di Gusti kan. Lain Segala kudu urang boros mere titipannya. ka sawah lain. Heeh. Saperluna samampuhna. Iya. Kan gitu. Da urang mah teu bisa mampu siga para wali. Teu Heeh. bisa urang mampu siga para sahabat Nabi. Heeh. Kamu kanjeng Nabi samampuna urang boga rezeki di Gusti teh cik atuh sing bisa ngasaan kan cing Allah keneh. Sebagian harta mah teh aya keur batur. Teh keur fakir Udah kami ketitipan mata ulang ngarasa ngajago duitna loba. Kalengitan ge siga abrag-abrag siga sakarat. Padahal di bulan balik geus paeh mah duit ge moal dibawa. nya. Nya mata geus paeh mah les we. Mata kieu repotnya nutup ya obrolan teh sing areling leunteng hirup. Mata ka para mirsa sadayana ieu kota marirup. Heeh. Sing geura areling si ade. Tong make goblok Sing ade. bener, Oh. sing jujur, Heeh. sing ingat Oh, apa oh. gitu. Iya. Umur teh teu lila. Sakumaha orang diberi umur 1 juta tahun tetap teu lila. Da dunya mah teu abadi. Nya. Aya rusakna. Bener wat heeh. Sing ingat yen urang teh hirup teh kudu saling. Urang paeh bakalan nguburkeun tapi Iya. siksa jelemahan pika sebeleun. Heeh. Jeung sahana wae dina paehna mana moal dikubur ku tatangga-tanggana. Auzubillah. Peke kubur sorangan. Nah gali sorangan, kubur sorangan, kapan sorangan. Madak hirupna orang kudu sosial, Nya, bener. kudu saling ngajaga silih hade jeung sasa. Tah urang teh panungtungna dina paehna urang teh aya nu nguburkeun. Ya, orang kacida mung dikubur bareng amak-amakan nguburna kan. Nya. Urang teh mudag barokah, mudag kanyah di Gusti teh sing hade teh naon di mana urang mau teh nguburkeun teh ceurik teh ngerasa kalengitan. Ring ngarasa mau puas, kan lo banu pae puas ya modar mana akhirnya modar juga dia. Ketika mawat di mandian kesangeunah, gue di mandian gosokan. Kan itu gue soleh mah, masa di mandian udah di mandi soleh kan gitu. Kita terimanya iman Islam kan gitu. Nutup obrolan iya berarti orang tutup nyapotnya. Iya ada bos. Ya ternyata geningan hirup teh sing inget ka Allah Nah, eta. jalankeun parentahna takwa teh eta teh potnya sababna mudah-mudahannya ya naon sababna urang kudu takwa teh bakal paeh. nya Orang teh sebagai makhluk pasti bakal paeh. Camat kabeh nya camat matuh. Abadi mau geus mau bisa nang dunia deui. Tanggung masih kana hirup. Hayu atuh urang babarengan para mirsa. insyaallah Silih alingan, silih bela, silih nasehatan tina jalan bener. Sangkan urang teh pinangih kabagjan kamuliaan ti Gusti. Jeung urang boga sadayana sing kalebet jalmi-jalmi atau makhluk-makhluk anu di rahmatan di barokah. nya urang hadong atuh ka Allahnya mudah-mudahan dosa-dosa urangnya Nah, nu gede nu leutik nu karasa untuk karasa dosa lahir dosa batin
dosa hablum minallah dosa hablum minanas sing dihapunten ku Allah. Amin ya Urang Allah. oge ibadah-ibadatan sakieu teh cepet ya Nya. sing ditampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Urang jalma hirup pot Nya. ya tangtu boga kahayang boga Ada. cita-cita Keribadah. ya keur ibadah sing diijabah ku Allah Amin. disarangan barokah rahmat oge ridho. Amin ya Allah. Oh atuh wabillahi taufik kadinya. Sakitu kapihatur da doa matos. Dadah. Yang penting kurang aminan. Naon amin teh amin ijabah Gusti kalawan ridho rahmat barokah. Amin ya Allah. Akhirul kalam sakitu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.